hormat kana besok. Upacara adat mampat calon panganten pabegat anu digarap kulingkung seni mereka. Rika Wita. Sampun kanu maha agung kanu kagungan pun payakun jelang ada sabar salabar gelar kawan sana di langit pating karajin di berang pating gulisi kumelar di alam bari muji syukur kana maha agung tenana alhamdulillah bari muji syukur kana maha agung tenana alhamdulillah raja bunga raja sanu bari dina hati anu eling dina rasa anu basa dina iman dina Islam Muhammad ya Rasulullah Allah lalu simpan tahunan lebih dua runcang diri manusia dimari rek nuju ngelurung nuju bariwat ka pajajaran bukan hanya pulang sampun wahapun manawi katamu sama hampura walelena antosan sakeda buah udun kasalira bari mewah tuh ada kesumping apa ulah urang payung bukan biar dirapapatkeun urang payung bukan biar dirapapatkeun payung dirapapatkeun
Ieu meuni hariku sorana teteh damang teteh. Alhamdulillah. Alah eta. Aduh, kela ieu teh panganten pamagetos dongkap tapi kuat teh asa aya nu hilap ieu teh. Ke heula naon nya aduh. Gelang dianggo iket aya kacamata napel. Aya indung budak teteh si Amu eta si Bebeb anu panggelisna salambunya ka mana eta nya? Aya nu ningali si Bebeb. Aya. Poa dina jero gaon nya. Aya sorangan aya. Bebeb. Mana eta? Oh, lamun penting. Lain itu mah apa? Alah eta si Bebeb. Aduh Bebeb. Aduh. Bebek. Iya, Bebek. Kasaripan kuyeunya Bebeb. Bebeb karunya itu Bebeb. Alah. Lain kitu dibalik. Bebeb. Aduh, ditiupan. Jam saya. Enak. Bebeb, karunya itu panganten jauh-jauh terus dongkap di Indramayu. Kurang pangannya. Gitu, aduh. Nyeri. Kurang kapan? Belum junjung berkaya gak gerak pangkatan. Oh, ayo nak. Pakaunan kaul. Yang dia. Kasih makan